Ari dagang mah danu penting mah ngalah duit ngan syarat nama nyameureun kudu aya nu meuli bakal payu. Tah anu susah mah nyaeta kudu aya nu meuli na tah anu susah mah nyameureun eta mah syaratna teh hiji nyameureun hargana ulah mahal teuing gitu tah. Lamun batur ngajual rinso 1,5 kilo 35.000 nya urang ngajual 5.000 gitu. Nya eta mah nu kadua tempatna strategis, eta mah anu kajangkau ku jelema. Ayo mah di tengah leuweung dagang rek saha nu meulina atuh. Kebersihan penting. Ieu mah dagang pecel leho kena buku kahanap. Rag-rag dikocek. Wajarkeun teh cenah pokna teh vitamin sod cenah. Ieu mah jadi tukang dagang paketut haseum jiga orai poros. Kuranye jadi tukang dagang mah amang sabaraha rinso 3.000 kudu suranye tukang dagang mah.